Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Salasun ari tilu perkara man eta saha jalma kuna bukti itu salasa fihi eta tetep diiman. Hasabahu maka ngahisab ka ieu eman sallallahu Gusti Allah hisaban yasiro kalawan hisaban anu saeutik. Wa dakhalahu sareng ngasupkeun Allah ka ieu eman al jannata ka surga. Tu ti hiji maparin anjeun man ka jalma haromaka anu tara mere ieu eman ka anjeun. Wa ta'fua sareng ngahampura anjeun aman ka jalma zalamaka anu ngadolim ieu eman ka anjeun. Watasilu sareng nepungkeun anjeun man ka jalma qota'aka anu megatkeun ieu eman ka anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Salasun ari tilu perkara man eta saha jalma kuna anu bukti ieu salasa fihi eta tetep di ieu eman. Istaujaba mangka ngawajib ieu si eman asawaba kana ganjaran. Wastakmala sareng nyampurnakeun ieu si eman al imana kana iman. Hulukun hiji akhlak yang isu anu hirup ieu si eman bihi ku itu huluk finnasi di jalma. Wawaraun sareng kadua apik. Yah jizuhu anu ngaraksa waro ka eman. An maharimillahi ta'ala tina pirang-pirang anu diharamkeun ku Allah ta'ala. Wa hilmun sareng sabar yaruduhu anu nolak ieu hilmun ka eman. An jahlil jahili tina bodona jalma anu bodo. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bazzari Imam Bazzar Anas. Salasun ari tilu perkara man eta saha jalma kuna bukti itu salas fihi eta tetep di itu siman. Adallahu mangka ngiuhan ka ieu eman saallahu Gusti Allah tahta arsyihi di handapeun arasna Allah. Yaumala lazila dina poe henteu aya iuh-iuh. Na illa dilluhu angin iuh-iuhna Allah. Al wudu'u kahiji gawe wudu ala makarihi dina nalika keur waktu tiris. Wal masyu sareng kaduana leumpang ilal masajidi ka pirang-pirang masjid fidulami dina waktu poek. Wa it'amul ja'i sareng katiluna mere kadaharan kanu lapar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'al Asbahani Imam Asbahani an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Salasun ari tilu perkara. Salah sudah awatin ari tilu pirang-pirang doa mustajabatun eta pirang-pirang anu diijabah. Da'watus shaimi kahiji doana jalma anu puasa. Wa da'watul musafiri sareng kadua doana jalma musafir. Wa da'watul madlumi sareng katilu doana jalma anu didolim. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Uqailiyu Imam Uqail an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Salasun ari tilu perkara a'lamu eta leuwih nyaho kami annahunna kana sayaktosna itu salasah hakun eta bener ma'afa teu pati-pati ngahampura saha imruun hiji jalma an madlamatin tina padoliman illa zadahu angin nambahan ka itu man saha Allah Gusti Allah. Biha illa zadahu angin nambahan ka itu man saha Allah Gusti Allah biha kana biha ku itu madlamah izan kana kamulyaan. Wa ma fataha jeung teu pati-pati mukakeun saha rajulun hiji jalma ala nafsihi kana awakna ieu rajul baba mas'alatin kana hiji bab masalah yabtagi anu neangan ieu rajul biha kalawan masalah kasrotan kana loba ila zadahu angin yakin nambahan ka ieu rajul saha Allah Gusti Allah biha kalawan masalah faqron kana butuh ilmu. Wa ma fataha jeung teu pati mukakeun saha rajulun hiji lalaki ala nafsihi kana awakna ieu si rajul baba sodakotin kana bab sodakoh yabtagi anu neangan ieu rajul biha kalawan sodakoh wajhallahi ta'ala karena karidoan Allah ta'ala la zadahu henteu nambahan ka ieu si eman saha Allah Gusti Allah biha kalawan sodakoh kasrotan kana ngalobaan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Salasu fadaila ari tilu pirang-pirang kautamaan min sa'adatil mar'i eta tina kabagjaan jalma al muslimi anu muslim pid dunya di dunya al jarus sholihu kahiji tatangga anu soleh
wal maskanul wasi'u sareng kadua imah anu lalega, wal markabul hayyinu sareng katilu tutumpakan anu gampang. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis At-Tabrani Imam Tabrani an-Nafi'in katampi ti Nafi. Salasun ari tilu perkara munjiatun eta anu nyalametkeun hasyatullahi ta'ala kahiji sieun ku Allah ta'ala. Pisiri dina waktu samar wal alaniyati sareng dina waktu terang-terangan. Wal adlu sareng kaduana adil. Piridho dina waktu ridho wal godobi sareng waktu ambek. Wal qasdu sareng sigar tengah. Pil fakri dina waktu pakir wal ghani sareng dina waktu beunghar. Wasalasun sareng ari tilu muhlikatun eta pirang-pirang anu ngaruksak. Hawa muttabaun kahiji hawa nafsu anu diturut. Wasyuhun muta'un sareng kadua koret anu diturut. Wa ijabul mar'i sareng katilu ngagetkeun jalma atawa ujub binafsihi kana awakna ieu si mar'u. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis Abu Syekh an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Salasun ari tilu perkara yudriku eta nyusul bihinna kalawan itu salasah saha al abdu hiji hamba rogo ibad dunya kana pirang-pirang kahayang dunya wal akhirati sareng akhirat. Asobru kahiji sobar alal balai kana nandangan balai. Waridho sareng kadua ridho bil qodoi kana papasten. Wa du'a'u sareng katilu ngadua birrokhoi dina waktu senang. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis Abu Syekh an Imran kata piti Imran bin Husain. Salasun ari tilu perkara yusopina eta nyipatan ieu salasah laka pikeun anjeun wadda akhika kana resep kadulur anjeun tusalim uluk salam anjeun alaihi ka ieu akho idalaki tahu di mana-mana patepung anjeun careng itu akhi. Wa tuwasi'u sareng ngalegakeun anjeun lahu pikeun akhi pil majlisi di tempat tiuk. Wa tad'uhu sareng ngundang anjeun ka ieu akhi bi ahabbi asma'ihi kupang resepna tina pirang-pirang ngaranna ieu si akhi. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis Al Baihaqi Imam Baihaqi an Umar katampi ti Sayyidina Umar. Salasun ari tilu perkara man eta saha jalma kuna bukti ieu salasah fihi eta tetep di ieu eman yastakmilu mangka sampurna naon imanuhu imana ieu si eman. Rajulun kahiji lalaki la yakhofu anu teu sieun ieu rajul fillahi di jalan Allah laumatal laim kana panyacadna anu nyacad. Wala yuroi sareng teu ningalikeun ieu si rajul bisyai'in kalawan hiji perkara min amalihi tina amalna ieu si rajul. Wa idza urido sareng di mana-mana diasongkeun alaihi ka ieu si rajul naon amroni dua perkara ahaduhuma ari salah sahijina ieu amroni li dunya eta tetep pikeun dunya wal akhiratu sareng ari anu hiji deui lil akhirati eta pikeun akhirat. Ikhtaro maka milih ieu si rajul amrul akhirati kana perkara akhirat ala dunya manderikeun kana perkara dunya. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Asakir an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Wallahu a'lamu bissawab.